Wah, sia lu gitu-gitu ditanyakeun kehead sama si itu hilang. Heuh atuh da itu apa? Budak si budak kehead sama juga nu teu disakolahkeun ku bapak maneh kehead teh. Dah, lauk mah geus dituna ge kitu sama yang apa mah. Heuh maaf atuh bos, maaf. Urang mah disakolakeun. Bos, hiji deui rek nanyakeun. Nah, ai lauk eta dina jero cai teu ngapain? Sia pertanyaanana mun kawas jelema edan sama nyamoa atuh panglima piraku malodar mah itu kan teu malodar ya. Panglima bernapas lauk itu dengan insang. Oh, paingan bos parae. Bernapasna dengan insang sangat in the bos. Nyoho atuh geus kah. Siapa pertanyaan juga mabok kucubung siapa? Ih, bos, untuk urang mah teu mabok kucubung, urang mah mabok janda. Untuk ngadek Mang Asep kehead. Gitu tuh. Ngambek sia dileungeug sia mana kehead. Lah atuh keun bae weh heureuy atuh seutik-seutik. Sia. Sia lutik-lutik koplok, mas mabok-mabok janda segala. Si aik naon suka dia? Aik ngaheurean aing apa kumaha koplok? Ya, cek aing ngambek Mang Asep kehead. Sia yang naon koplok jeung aing. Guguk. Sia budak-budak keteng guguk ka aing guguk.